Eta mah jadi rasa gitu. Tuh. Baik itu orang cerita ke Balenda we ke Sultan Balendanya bawanya. Tanyakeun. Eta tanyakeun ke guru didinya, guru di mana gitu. Tak tanyakeun eta ke guru, tanyakeun. Di Puntang cenah Pak. Untuk tanyakeun guruna awalnya di mana? Eta guruna cenah awalnya di mana cenah, Ru? Teuing dah hideung-hideung. Hidung-hidung cenah. Oh berarti eta guru oge. Beda eta guruna. Astagfirullah, guru. Aduh mana eleh ku ajang balin. Guru, Anjing goblok. astagfirullah. Oh ya guru. Aing asup. Oh ya guru, ya guru hampura gurunya. Asal, aloh ya guru abah aing oke sarua. Pak. Allahu Akbar Gusti. Iya teh si Allahu Akbar itu biksu tong. Abi Wucing guru pertama. Abah Wa Ican. Ini Dewi Kuan In. Guru. Tunggu guru anjing. Allahu Akbar berarti si abah ge guruna ka dieu kan guna bea koplok. Oh. Allahu Akbar Gusti beak ya. Allahu Akbar Gusti. Kumaha? Naon si goblok pe lagi? Ayeuna guru kumaha masih kena arek sungkem wae. Guru aing teh apa? Itu guru. Mun pensiun jadi guruna geus teu ngajarkeun deui ka sasaha aing murid terakhir. Pertama dan terakhir. Ya Allah berbahagianya guru teh. Dina ku aing terapkeun deui ka maneh. Ya, oh gitu jadi turun temurun. Oh, soalna murid anu hiji deui si kampret itu seri care kasus wae. Saha murid sia jadi? Murid sia. Oh. Si kop, wah ente halus tapi eta halus. Ah, tapi dengan reunahan wae batur. Heeh, memang. Oh, dipakai ke awewe. Oh, dipakai ke awewe baik mas ya dapat kaop aya awewe. Awewe langsung dia dilekui dibayar. Goblok. Kan poho nyambut wae da kageunahan sendiri. Oh, nyaeu pasti saya jadi soalnya jadi ka urangna kana beban. Daripada kitu mending kene cek paribasan neangan 150 aman. Heeh. Urut-urut Ciburu ya 8 Teh kamari teh jeung si kayek-teyeknya. Ulah. Rek katen Mang Iting nyayeknya. Nya maiting abi teh Sanakan ngan Mang Iting teu ngabales di mana balsa ya aku abah oge. Abi nuju di Malaysia, nuju aya ieu urusan. Oh, geuning. Jadi memang hari waktu nanti aing memang kudu ka Malaysia. Terus di jauh-jauh hari aya urusan. PT gerinya anger daripada lebar aing teh tiket pesawat jeung hotel geus aing teh ngaduk-duk ka itu najan gering ge. Rek naon ka Malaysia? Aya kunjungan biasa. Urang eta mah ya geus maena urang geus jeung ieu geus luar negeri. Alhamdulillah tuh. Geus keur deui jeung Ernest Monica. Heeh. Itu guru teh aya hiji ilmu teu diturunkeun ye. Naon guru naon teh? Ilmu naon? Ilmu endos ye matak. Anjing heueuh goblok. Alamnya kiting ke ku aing nyaho pado ke ilmuna. Ayek asal mana nyau. Sebenarnya ilmu endorse turunkeun aing ka si koplok ieu. Heeh. Ya, ngan teu dilakukeun. Oh. Ya, memang si koplok ieu memang eta hesena. Arab Sunda. Asal mana nyau nu disebut guru ku didinya eta pangadulan sebenarnya mah. Ya. Pasti dibuka ku di dieu. Pangadulan si anjing mah eueuh. Situ teh. Ku alus ku rajin nge-live kan aing ngedul dina konten. Geus diturunkeun ku di dieu teh ilmu kabeh. SPBA kan nepi ka urang ripu. Mane nyaho loba teh ngaluarkeun ilmu nepi eungap-eungapan. Ya. Nah eta. Muntah kadul geus jadi tah. Kieu. Jadi